Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urangan dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajar carios Si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng emang di mana we aya mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong di taroelan tombol subscribe. Atuh mangga nuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Si Toeng Raja Copet. Wilujeng ngadangukeun, mangga kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu atuh gancangna carita. Si Jaka Laksana teh nuturkeun Si Toeng we kebat lumampah ka leuweung anu jadi dumuk matuhna Ki Juhana. Pikeun Si Toeng teh kapaksa manehna teh kudu ngajajabkeun we. Teh kacaturkeun di jalana geus tarpi we ka jero leuweung. Di kajauhan keneh ge katempo aya imah basajan hadapeun tangkal Ki Hujan. Kereg Si Toeng teh ngarandeg teu wani waka asup manehna teh pok kadenge cacarita ditujukeun ka Si Jaka Laksana. Ieu tempat cicingna Ki Juhana teh nah rek naon atuh maneh teh euy? Hahaha. Dewek rek balitungan euy. Hasok. Keroan si Juhana sina keluar. Gerasing haripan dewek itu anu bakal maragatkeun nyawana deuleu. Si Toeng hanteu nembalan tapi kuda gieu we asup ka jero. Geus aya di jero gancang laporan bebejawe ka Ki Juhana lamun di luar teh aya Si Jaka Laksana anu ngahaja datang. Puguh we pikeun Ki Juhana jeung nyeratna teh kagetna harek naon cenah eta Si Jaka Laksana teh. Kawas anu ngahajakeun maneh datang wanian pisan. Sok padahal kapan heula teh kabur malahan mah. Eta Si Jaka Laksana teh geus hianat. Moal jadikeun komplotan kalong bodas teh kanyahoan ku pihak anu berwajib. Kapan sayang oge nepikeun ka diobrot ku pihak kepolisian. Teu lila Si Toeng teh geus kaluar dibarengan ku Ki Juhana jeung nyiratna. Kadenge Ki Juhana cacarita ditujukeun ka Si Jaka Laksana. Wanian sia datang ka dieu kurang ajar. Maneh teh sarua jeung ora nyampeurkeun pandeungeuh dasar murid murtad. Dasar tukang hianat euy. Hahaha. Dewek ngahaja datang ka dieu lain rek sesoroh kojor sia. Tapi rek ngojoran maneh Juhana. Ulah jumago sia kiwari mah lain Si Jaka anu ti heula. Nya murid maneh anu lemah. Dasar sia pupuhu kalong bodas anu memang baleguk. Maneh teh bener-bener murid anu murtad Jaka. Ulah ngahina ka bapak aing sia. Hahaha. Lain ngahina tapi kenyataan. Hei Juhana, pasrahkeun eta batu mustika ka dewek euy. Sabab eta batu mustika teh bakal jadi milik dewek. Dewek anu bakal nangtungkeun deui komplotan kalong bodas ngagantikeun maneh anu lemah sia. Ngadenge kecap-kecap eta Si Jaka Laksana Ki Juhana teh huntuna mani kekerot amarahna geus dikawadahan. Teteh lah cenah sikep eta muridna teh kiwari sakitu teu ngajen pisan. Kurang ajar sia. Bisa jadi ti heula maneh teh salamet bisa kabur deh. Tapi ayeuna bakal kojor. Maneh geus kurang ajar kanu jadi guru deh. Ceuk deui gara-gara sia komplotan kelong bodas geus bubar. Loba anu katewak kudu berwajib. Untung we maneh Juhana bisa nyalametkeun diri. Bisa nyumput lamun hari tatelah teh hahaha. Meureun kacang galak sakalian jeung waraneh kabeh. Ki Juhana geus teu bisa nahan amarahna kiwari mah teu loba catur atuh gancang we narajang ka Si Jaka Laksana.
Cerelat gajeleng kijuhanan narajang panarajang nagarang jeung ngabahayakeun. Hiuk-hiuk beureub jeung suku teh meh barang mata. Tapi si Jaka oge hanteu cileureun gentak ngagiwar gerakan teh estu cepet naker. Dina tata gerak warahan bah jampur plos-plos panarajang kijuhana nyamos. Pikeun kijuhana teh mani ngaranjuk kaget tetela gening cenah eta si Jaka teh ilmu silatna teh geus nambahan. Lian ti bisa nyingkahan panarajang. Oke bisa males narajang. Hiuk beureub si Jaka Laksana teh ngadius bangbaraan lile garura ombak sagara. Rek nembrag batu karang tapi rikat. Kijuhana ge mapak panarajang leungeun katuhna metak geduk des. Dua pigelang leungeun teh diadu jarek-jek duan lapating jarek-jek. Kijuhana kaget diwe lantaran ajan manehna teh nyekel batu mustika. Oge digabungkeun jeung tenaga jarona teh masih kena bisa diimbangan ku si Jaka Laksana. Nganu ngaharti teh tenaga jero si Jaka Laksana teh kiwari luar biasa. Atuh sakedapan mah kijuhana teh ukur ngahulang we bari merhatikeun ka si Jaka Laksana. Kunaon bet ngahulang juhana? Kaget bereudnya ningali kamampuan dewek. Hai, ulah kaget deuleu. Sabab dewek geus sering ngaguru ilmu kaki campur. Jago kolot anu hebat batan sia deuleu. Ulah somong euy. Ulah somong sia. Ulah boga angkeuhan dume geus nambahan ilmu pangawaruh. Nambahan pangabisa. Ayeuna bakal bisa ngungkulan dewek. Hasok. Asa urang tulikeun deui sia jurig. Kijuhana kiwari mamihelan dina rajang. Ayeuna mah geus teu satengah-satengah dina ngalakukeun panarajangna. Jurus simpenan geus dikaluarkeun. Kacepetan panarajangna ge mingkin cepet bae. Kakuatan tenaga jero geus dipuseurekeun sewuk geduk des ditadah deui ku si Jaka. Jarek-jek duana pating jarek-jek sakilat ayeuna mah si Jaka Laksana anu males narajang. Puguh we atuh eta panarajang teh memang di luar dugaan daya teh gerakan teh leuwih cepet batan panarajang kijuhana. Sabatay atuh tenggelan beureub patuh si Jaka Laksana teh nyayang kana careham. Gebro. Kijuhana ngabangkieung karasa harita teh carehamna asa nyengsol. Bari ketingali getih ngalai tina juru piwirna. Karasa sia juhana. Ayeuna mah maneh teh geus jadi macan ompong deuleu. Pokona mah sakedeung di bakal kojor. Geura tunggul kana jukut geura tanggah ke sadapan deuleu. Muntong wa kagede hate sia kurang ajar. Rasakeun jurig. Kijuhana kiwari ngakaceleng di dana jurus pamungkasna. Suku jeung leungeun teh kawas anu beut-beut we, kawas kalangkang bae. Kawas anu teu mere singhapan kanu jadi musuhna. Tapi pikeun si Jaka Laksana nyangareupan panarajang nu kitu teh hanteu geumbeur. Gentak manehna kenyimbangan panarajangna. Dikatna keur balucat balicet nyingkahan panarajang bari sakapeung mah males. Dina hiji kasempatan runtuyan panarajang si Jaka teh geus teu bisa disinggahan deui ku eta kijuhana. Puguh we atuh keuna pisan kana sasaran. Hiuk cebrot geduk des kecengkang. Saheulaanan mah kijuhana teh masih keneh bisa nahan ngajaga kasaimbangan badan ulah nepikeun ka ngageberu namru. Tapi si Jaka Laksana kawas anu teu mere singhapan gancang nyusul tepus panarajangna. Tajungana keuna pisan kana dada jeblebet. Jengkang kijuhana ngajengkang bari ngabengkang geus teu bisa hudang deui. Tina bahamna jabrot geuti anu masih keneh seger. Puguh we atuh nyiratna teh reuwas tempo babana kasoran eleh jajaten ku eta si Jaka Laksana. Teu nyangka bakal ngaranapan kejadian anu sarupa kitu. Nempo si Jaka Laksana kawas anu rek nandasa. Gentak atuh niup suling Sang Hyang narikna. Teu mikeun rama babana teh lamun nepikeun ka ajal binasa. Klik-klik sora suling disadah. Anu mangaruhan kana hate jeung pikiran si Jaka Laksana. Tapi si Jaka hanteu cicingeun katempo bari ngagidegeun sirahna tuluy ngarapal ajian gendamna. Ngalawan getaran kekuatan tina suling sakti Sang Hyang Nari.
Naon teh? Tela siratna teh make suling sagiang narik. Asok terus tiup eta suling naratna. Tapi pikeun dewek mulai pengaruh na ieu Mas ya. Poe nyeratna teh mani kaget ngaranjuk pisan. Sabda tela eta si Jakalaksana teh bisa ngungkulan kekuatan suling Sang Hyang Narikna. Silaka lamun kaya kitu matang tuwe bapana teh aya dina ancaman bahaya. Bisa jadi bakal ditandasa dibinasakeun ku si Jakalaksana. Aka tetela eta si Jakalaksana teh bisa ngungkulan sora suling Sang Hyang Tarik. Tetela boga kemampuan anu hebat ayeuna mah. Palang siang bapak aing teh bakal ditandasa, bakal dibinasakeun. Itu mitra cik eta nyeratna teh bener we. Tejauh tina panyangkana seret katempo si Jakalaksana teh nyabut peso balatina. Seret kurilap. Peso balati anu katojok ku cahya panon poe maning kurilap. Tang tuwe eta peso balati teh seukeutna keur mitra. Si Jakalaksana teh lalaunan ngadeukeutan ka Ki Juhana anu geus teu walakaya. Poe ayeuna bane bakal binasa si Juhana. Gancang pasrahkeun eta batu mustika meh kojor deuleu. Bener-bener si teh murid anu murtad lah. Kurang ajar. Dasar murid anu hianat. Kelu sia nanasakan jadi guru. Si teh kejam jeung telenges batan sato. Licik deh sia teh. Pekoe rek ngomong kumaha bae sia Juhana. Pokona mah poe ayeuna bakal jadi poe panuntungan deuleuh. Tinggal ieu balati ya. Bakal niir kana ti karo manes ya euy. Cek si Jakalaksana harita teh beri lempang beuki ngadeuketan. Ngan bae memeh deukeut ka Ki Juhana. Aya ciri manu ngakajeleng bari narajang. Mutayalian ti si Toeng. Hiup. Sukuna terek najong kana balati anu keur dicekal kulungan katuhu. Tapi sakilat harita teh si Jakalaksana ge. Leuwih rikat batan si Toeng sakilat. Beureup katuhuna teh nyaho-nyayang kana dareham si Toeng hiuk jabrod bangkieung. Si Toeng teh ngabangkieung bari nyekelan carehamna nu karasa meh-mehan asa nyeng so. Aduh duh. Naonan sia Toeng. Sia geus rek ngahalangan di kana pagawean dewek deuleu. Kurang ajar. Montong turut campur sia. Hahaha. Tetela sia ge saruah yang dikojoran. Tapi ge heula deuleu. Meme sia ieu si Juhana kudu neuwih ti hari kojoran ku dewek. Nanaonan maneh teh sia? Bet nandasa ka Ki Juhana sagala rupa deuleu euy. Kapan eta teh? Guru maneh deuleu. Oge eta teh dunungan uing. Uing boga hak pikeun ngabela kadunungan. Hahaha. Tetela sia teh rek soroh kojor sia. Rek ngahalangan kana maksud dewek deuleu. Lamun kitu maneh kudu diheulakeun sia Toeng. Sati heula maneh teh geus ngahalangan kana bagean dewek. Ayeuna boga maksud rek ngahalangan deui. Kurang ajar rasakeun Toeng. Si Jakalaksana teh jadi malikan ka si Toeng. Gajileng maneh teh gajileng. Peso balati teh dicorocoskeun kana beuteung si Toeng. Tapi si Toeng teu mikeun lamun beuteungna kabeunangan ku peso balati anu sakitu seukeutna. Kentak manehna teh ngakiwara pelos atuh balati teh nyamos ngan edas mitra balati bisa disinggahan. Tapi tajongan suku Kenca eta si Jakalaksana teh keuna pisan kana ika burung. Colebet bangkieung si Toeng teh ngabangkieung meh-mehan we rubuh pelesat si Jakalaksana nyusul tepus peso balati rek dicorocoskeun kana ti koro. Tapi sakilat si Toeng teh ngagilek pelos teh balati nyamos. Hiuk beureup teh rek ngakebrodi kana dada. Tapi kus sakali ieu mah ku si Toeng teh ditadah geduk des jarek jek. Si Toeng ngajarek jek kadorong ka tukang bari karasa sirana teh asa lieur. Napasna karasa eungap. Dadana asa sesek ti kitu nama pangaruh racun mimiti nyaliara deui. Lantaran si Toeng teh ngagunakeun tenaga jerona. Puguh we atuh pikeun Ki Juhana ge reuaseun lengari kitu mah. Tetela si Toeng teh sakitu belana ka aing. Cilaka. Lamun si Toeng nepikeun ngagunakeun tenaga jerona. Tang tu anu kadua kalian bakal nya binasa.
Aing kudu ganjang mere. Ieu obat panawarna. Kusiwa ti Juhana teh ngaluarkeun rajut tina balik saku bajuna. Geus kitu mah eta rajut teh dialungkeun ka si Toeng bari pok terus sacarita. Ganjang inum eta panawar racun Toeng. Samaneh teh aya pengaruh racun dewek. Toeng anu ngarasa kaget manehna oge langsung we atuh teu terang deh. Eta rajut teh dibuka bre aya ples anu isina teh cairan obat panawar racun atuh geus kitu mah langsung diinum. Berkas atuh tasna nginum. Eta obat panawar racun mah liurna teh geus leungit. Atuh dadana ge henteu sesek napasna biasa we normal deui. Atna nempo si Toeng geus nginum obat panawar racun. Manehna ge henteu cicingeun, gentak niup di suling Sang Hyang Narikna. Ari tujuanna mangarah si Toeng teh pulih deui ingetanana, pulih deui kasadaranana. Gelik-gelik sora-suring teh disada. Aya geteran kakuatan anu mangaruhan hati jeung pikiran si Toeng. Aneh. Ingetan-ingetan anu kungsi leungitan kiwari mah baralik di we mitra. Basa nempok ki Juhana anu jadi musuhna rek ditandasa ku si Jakalaksana. Si Toeng teh henteu mikeun lamun jalma nu geus teu walakaya rek dipaehan, gentak atuh ngahadang. Nanaonan sia maneh teh euy? Jaka, rek nanasa jalma nu geus teu walakaya. Euy hae kurang ajar maneh teh euy. Tetel maneh teh masih kena bisa deui ngalawan heuh. Bener-bener yang dikocoran ayeuna kene sia Toeng. Tetel maneh teh leuwih jahat batan pupuh komplotan kolong modasnya teh Ki Juhana. Kejemjeng telenges euy. Bener-bener maneh teh geus bosan hirup sia Toeng. Ayeuna bakal jadi poe panungtungan. Memeh ngojoran si Juhana. Maneh lalu kadi heulakeun. Kadieu sia kadieu heuh. Tor, narek kumaha sia maneh teh euy? Ulah jumago deuleu. Sok da sing hadepan uing. Cek si Toeng gawas anu nangtang. Belesat atuh keta si Jakalaksana tinggal belesat bari nyerocoskeun di peso balatina. Sakilat tadi teh si Toeng bisa nyingkahan panarajang plos balati teh nyamos. Yuk suku katuhu rek nyejek kana beuteung. Tapi ku si Toeng kiwari mah entengeun disingkahan teh. Kugoe atuh pikeun si Jakalaksana ge ngaranjuk kaget. Sabtu teh laki wari mah gerakan si Toeng teh leuwih cepet batan maneh panajang manehanana. Pon kitu di basa peso balatina rek disabatkeun kana beuheung. Sakilat si Toeng teh geus mindah tempat. Nyaho-nyaho geus aya satokangeun eta si Jakalaksana. Nanaonan sia? Rek bencit beuheung uing sagala rupa. Emangna uing teh sato deuleu? Ituna teh bari nyuntrungkeun tonggong si Jakalaksana bikeun kanolonjong meh-mehan we tisusut kana taneuh. Lamun teu kuragiru manehna teh nahan kudu kadua leungeunna. Aduh, kurang ajar bener-bener si Toeng. Tetel sia geus ngulinkeun dewek. Bener moal dibere ampun. Ih, saha nu ngulinkeun euy. Sok sia lamun maneh jago teh euy, ulah nanasaan jalma anu geus teu walakaya. Tetel maneh teh leuwih jahat sia. Si Jakalaksana teh beuki muncak amarahna. Sabrut we narajang kiwari mah geus teu asa-asa hayang gancang ngamayahan ka si Toeng. Tapi si Toeng ge lain musuh atah-atah mitra. Atuh warahan Bah Wiranta jeung Bah Wirasa badua jago kolot anu geus moyan. Panarajang si Jakalaksana teh entengenaker disingkahanana plos-plos samran. Peso balati jeung tinggalan pon kitu tajongan teh ukur nyamos ngakan tempat kosong. Malahan mah kiwari mah tinggalan si Toeng teh anu nyodok kana hulu angen keuna pisan atuh mani nanggal ngok nepikeun ka eta si Jakalaksana teh ngaheunggeum mitra. Rasakeun sia. Sok rek kumaha deui euy. Alah, ulah bakal sombong si Toeng. Tetela maneh teh geuningan boga kabugug oge euy. Tapi ulah disebutkeun si Jakalaksana deuleu. Lamun teu laksana sakabeh kahayang, pokona maraneh kudu kojor dina poe ayeuna. Rasakeun deui si Toeng, rasakeun. Si Jakalaksana kiwari nyobaan rek make ilmu gaibna. Ilmu gendam atau hipnotis rek dipake maruhkeun hati jeung pikiran si Toeng. Tapi si Toeng kiwari anu geus pulih ingetanana.
Barang eta si Jakalaksana ngagunakeun kekuatan gaib. Atuh mapatkeun jampe teh pamere ti Bah Wiranda. Sabataya atuh eta kekuatan gaib dan teterak teu pangaruh naon-naon ka si Toeng. Kugoe pikeun si Jakalaksana ge ngaranjuk kaget tetela geuning cenah si Toeng teh memang pohara hebatna. Can leungit kagetna basa si Toeng nigrik taneuh. Aya kekuatan anu teu katingali ngarambat mapai kana suku awak si Jakalaksana teh pating galatar nahan kekuatan anu teu katingali. Tapi najan ketrukeun sakabeh pangabisa tanaga jerona dipuseurekeun antuk nama si Jakalaksana teh nepikeun ka awak teh ngajengkang ka tukang ngakebut namru jurung gunung maksakeun hurang deui. Tapi barang ditigrik anu kadua kali ku si Toeng, awak si Jakalaksana teh kawas dipupul bayu we kawas kapuk kaibunan, kawas kapas kahujanan, daya tangan pangawasa. Ngalumuruk we Namru mitra nyiratna jeung Kijuhana ningali kitu mareg geus sahabat tetela geuning si Toeng teh bisa ngungkulan si Jakalaksana. Alah kiwari teh si Jakalaksana teh geus teter eleh jajaten. Asok sia hudang euy. Nah sia kalah ka kawas uuk kitu ngarengkol. Teu daya teu upaya euy. Ampun Toeng, tetela maneh teh hebat euy, hebat. Euy punjulebatan ilmu aing. Bongan sia boga ilmu teh dipake lampah jahat euy. Karasa meureun. Sok rek kumaha sia? Lamun geus teu bisa hudang deui, wayahna ieu. Ieu peso balati teh bakal dikececeteun kana beuheung. Ulah ampun Toeng ulah ditandasa. Kuring hayang hirup. Jadi maneh teh masih kena hayang hirup euy. Hayang panjang umur. Lamun kitu carana mah heug bakal moal dipaehan. Tapi kudu babalik pikir sia teh. Nya ampun Toeng, ampun ulah dipaehan. Kuring janji bakal babalik pikir. Kuring ge rumasa geus boga dosa ka maneh. Nya ngaran maneh teh jadi coreng. Pihak anu berwajib pasti bakal ngudag-udag maneh lantaran geus kapitnah ku pagawean kuring. Ti Toeng teh maninga ulang we mitra. Pikiran teh inget-inget kejadian nu geus karandapan. Aneh lantaran kiwari mah geus teu kapangaruhan ku pangaruh suling Sang Hyang Nari. Atuh sakabeh ingetan teh bisa inget di we malahan mah si Toeng ngeras inget. Lamun manehna teh jadi copet anu memang ngalakukeun kajahatan. Tapi eta kajahatan teh memang di luar kasadaranana. Da ceuk rarasaanna mah manehna teh jadi copet nu kudu sakuduna ngalakukeun pagaweanana nurut kana parentah nu jadi dunungan nyaeta Kijuhana. Engge ingeteun lamun manehna teh sararieu teh keur diubar-ubar ku pihak anu berwajib lantaran geus kabejakeun si Toeng teh anu ngalakukeun tindak laku kajahatan kaya ning ngabegal ngkadabah kahormatan para wanoja jeung awewe-awewe sejenna. Nya sia kurang ajar. Gara-gara maneh uing teh kiwari pasti bakal ditengan ku pihak anu berwajib. Padahal uing mah teu boga dosa, jeung deui gara-gara Kijuhana. Tetela licik ning. Uing teh geus leungit kasadaran, leungit ingetan. Nya Toeng. Aku lagi rumasa boga dosa ka maneh Toeng. Pagawean maneh teh memang di luar kasadaran maneh. Maneh oge aya dina pangaruh suling nyiratna. Ku kituna maneh teh moal ingetna naon. Tapi ayeuna kulantara maneh pikiran jeung ingetan teh geus pulih deui. Jadi nya bakal nyaho kana sagalana. Hampura kula. Hampura Toeng. Teteh maneh teh geus nulungan nyalametkeun nyawa kula sababaraha kali. Wayahna ieu mah maraneh duaan teh kudu tanggung jawab. Oge kudu nanggung jawabkeun kana sagala naon rupa pagawean anu geus ngakukeun tindakan kajahatan. Nya Toeng. Kula bakal masrahkeun diri ka pihak anu berwajib. Rumasa kula teh boga dosa. Jadi pupuh komplotan jalma jahat. Nya Toeng, nu penting mah ulah dipaehan. Kuring ge sarua bakal ngawejakeun kajadian anu sabenerna.
lamun salaya teh anu ngalakukeun tindakan kajahatan teh nyata kuring toeng. Kuring oge minta hampura ka maneh toeng. Lantaran gara-gara kuring maneh teh jadi leungit ingetan. Nyiratna sarua we meh rumasakeun salah minta hampura ka si Toeng. Atuh mitra kaum dangu ganjangna carita. Eta kijuhana teh diubaran we ku si Toeng. Geus cager mah atuh duanana teh. Kijuhana jeung sejak laksana teh dipasrahkeun we kanu berwajib. Duana jeung sejak laksana teh ngajelaskeun anu sabenerna ngeunaan si Toeng anu henteu boga dosa mitra. Pikeun pihak anu berwajib ayeuna mah henteu ngudag-ngudag di si Toeng. Sabnyaho tetela geuning si Toeng teh henteu jahat. Beunang ku pitenah, pon kitu deui geus dilinglungkeun ku eta kicuhan. Jadi otak kajahatanan, tuduhanana teh kudu narima kana akibatna. Kana amal perbuatanan. Diberok we di panjara ku pihak anu berwajib teu dihubere ku hukuman anu berat sabada urusan rengse jeung pihak kapolisian. Si Toeng teh manehna kiwari maregreg sabab batu mustika teh geus beunang. Tangtu we cenah urang lembur bakal aman tina gangguan siluman nu aya di balong hideung teh. Basa si Toeng rek balik we cenah ka Cikan deh. Inggis nu jadi Bapak angkatna teh nyata mangkar tadi deupeun melang hariwang. Tapi memeh balik manehna teh dipegatan ku nyiratna. Mari keteras ka mana Kang Toeng teh? Nya uing marek balik atuh ka Cikande. Mangkar teh Bapak angkat uing bisi melangeun hariwang. Da ieu mah kapan urusan teh geus beres? Kumaha pami abdi teh ngiring we atuh ka Kang Toeng. Kapanpun Bapak teh ayeuna teh parantos aya di panjara. Abdi teh cuang cieung teu aya sasaha. Kumaha nasib abdi itu Kang? Oh jadi nyai teh rek milu ka uing. Ulah tuh. Nah jadi rek milu ka uing segala rupa ieu teh. Nya sing hawatos ka abdi itu Kang. Abdi teh aya tempat cicing. Nya kedah ka mana atuh kapan? Ulah warga teh ukur pun Bapak unggul. Ulang atuh si Toeng teh manehna teh ngahulang. Nya oge cenah kapan eta nyiratna teh pasti bakal cuang cieung sorangan karunya teuing pangawakan awewe. Eueuh dulur-dulur acan. Kapan bapana oge geus aya di panjara. Ku kituna rasa karunya ka eta nyiratna. Nya heug atuh ari rek milu ka uing mah. Ayo atuh. Ayeuna keneh urang ka Cikanhe. Dra kaum dangu atuh kancangna carita. Duanana teh kiwari mah babarengan we. Rek balik ka Cikande. Heuleuh mitra waktosna parantos teu nya kapannya. Sageula urang tunda jajar carita si Toeng raja copet duit ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajeng atuh manganuhunkeun nya tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sagala kakirangan mang. Saeulenan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.